Duh, boga hayam hiji-hiji na ieu kasayangan banget tah. Assalamualaikum. Salam. Pak Ansip, kalarsan ya. Kemana ya? Harga pantas. Itu. Sugan paudai boga hayam. Emang kos boga hayam. Nah, Boga tuh. hanya sok nempo ka dieu dibayar. Emang harga ayam mainnya sabaraha? Nya kumaha hayam kos. Aduh. Benelap. Bos, Aduh, eta tuh di mana itu? ulah bos, ulah. Atuh, guys. Ulah bos. Ulah. Bos. Aduh, si bos. Ulah bos. Cari kenaik naon? Kiri kenaik. Naon ka? Bos hidung bos. Bos tuh berjaya. Tuh, tinggal di tangan aja bos, ngaca ta. Waduh, kenaik hidung. Lah jatuh cenah. Kan kurang oge diulah-ulah bos, tadi oge. Coba tuh ngomong lapna hidung. Ye, nya bos ngerebut wae lapna. Ieu teh urut ngelapan rantai bos. Tadi terek di ulah-ulah ku obos direbut. Jual ieu teh aing namun teh butuh-butuh teuing mah. Aduh, kasep kieu ye. Aduh. Waduh. Naon eta nya? Kucing apa maling nya? Wah. Tuh. Itu tuh. Ayam orang paling. Aja boga Pak Ansip kowe ka dieu hayam buing leungit. Ayam jago lain. Hayam jago. Kurang tadi wau di situ aya nu neka jual hayam. Wah, kabener ulun-ulun nama ya. Kauing geus beberapa kali ge ya. Eta mah udah kesempatan jeung singkos wing mah nang meuli. Bisa gitu, Pak. Ya, saksi tambahan di saksi. Iya saksi tadi wau hayamna aya pada. Ayeuna kieu we lah. Semua apa? Ieu mah dawe menang meuli. Ya. Buktikeun we singkosna datangkeun hayam mah mali kamamanakeun. Wah, bener, Pak. Kurang.